Mana lo banu nagih hutang deui ka Imal ini Cidua. Nih eta duit dipake kana naon make buat eueuh. Woi, keluar dari kamana? Nah keharap cie, si aya gosip cia. Asep naon? Si eta teh nih, non teh si eta nih, Eta saha? si Imas nih, anu di gang, ongko parawan, tapi geus reuneuh ti heula. Wah, manya. Beneran na oge, teu Saha apal cenah tah. reuneuhna? Teu apalnya eta di gang teh rame tadi teh ngalewat teh cenah. Dikawin teh. Eukeur eta teh eukeur naon sih? Saling membicarakan baik-baik gitu, Ce. Ceu apa teh? Kunaon, Ce? Kunaon atuh? Eta Ceedoh. Cedoh mana? Tani anu pamajikan si Cia Juli. Oh, anu eta, heeh, kunaon emang, Ce? Kapergok selingkuh di kebun. Piraku ieu teh. Heuh, Ce, di ditu di kebun. Kapergok ku saema. Pak RT. Atunya zaman ayeuna mah karena itu patut nih. Heuh, nyata. Ih, sing kajaukeun we. Iya, Kumaha Teh. ece mah geus kawin. Heuh. Heeh. Para Itu cemeng, loba gaya. Gaya elit ekonomi sulit. Atuh Kang yang skincare. Ih, astagfirullahaladzim, nyawa kang teh teu boga duit teu gawe. Kecer gawe atuh matakna. Ya kan atuh engke ah diburu di tirah namuna panas. Bos panas we. Daripada kukul tutuang geus lah, akang pangnyeunkeun kopi heula, akang lieur nya ngopi ya. Hayo we kopi jeung kopi. Panggil. Heula burun tau kukul tutus wae ieu teh akang lieur yang kopi bukan. Si Dadang ada di emak euna aya ulin di rambut teh. Dang, ulin yuk. Non. Ulin. Yuk. Cara mana? Teh ulin minta duit atuh. Ih, ngan ngalado ge pagawean teh sama. Ya, 10.000 belum mai pikeun ka sore. Ya. Duh, tadi teh asa ngomongkeun orang aya hate teh asa tugeuna. Datangan ah. Cek, tadi ngaremukan orang lain. Naon ada ulin. Enggak karengu ku urang ge. Hor itu. Heeh nya, cik kunaon datang-datang langsung. Bohong, tadi ngaremukan da karengu keur ngalewat. Cek, langsung bohong lah. Oh, hari ece kunaon? Ari ngomong hareupeun tong tukangeun. Dasar. Ah, Bawa edan cenah itu. heeh nya nah kitu. Bawa edan boga tetangga teh ku ngomongkeun heueuh. Ih, jauhan aduh. Ah, sia urang maneh nyamper heula yang bae nya. Enggak aja tuh. Heeh, ayo ah.